Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana anu abdi hormati Ibu Wida salaku guru basa Sunda sareng sadayana rerencangan siswa 11 IPA 5 nu dipika cinta. Langkung tipayun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin waktos ka urang sadayana dugi ka tiasa papetang rarai dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Babaturan anu simkuring cintai dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadinten ku cara anu sehat. Meresin awak atawa ibak, meresin kuku, nyikat waos anu rutin eta conto hirup anu sehat. Conto sesesna ngicen runtah kana tempatna, ngidu ulah di mana wae, batuk atawa bersin kudu nutup bahang. Saupami sadinten urang ngajaga kabersihan, urang bakal bersih atanapi sucina tina sagala kokotor. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan sangkan hateu urang ge suci sareng bersih. Hadirin sadayana cekap sakitu nu hapitur pamungkas ti abdi bilih aya basa anu kirang euteup sarehna atanapi kecap anu kirang marentah larapna munggi kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana parhatosnana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.